wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabar rencangan sadayana? Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan anu maha kawasa, disehatkeun tur ditebihkeun tina samudaya panyawat. Amin amin ya rabbal alamin. Dina danget ayeuna sim kuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan nganalisis dongeng. Nanging sataacana sim kuring umajak, yuk urang tekan heula tombol like tur subscribe na. Hatur nuhun. Dina nganalisis unsur intrinsik dongeng, urang kedah mika paham heula naon anu disebat nganalisis. Nganalisis teh asalna tina kecap analisis, atawa lamun secara pengertian mah analisis nyaeta aktivitas anu ngawengkuti rangkean kagiatan saperti ngadadarkeun, ngabedakeun, milah-milah hiji hal pikeun dikelompokkeun numutkeun kriteria nu geus ditangtukeun. Dina hal ieu nu ditangtukeunna nyaeta dumasar kana unsur intrinsik dongeng. Mut keneh naon wae nu kalebat kana unsur intrinsik dongeng? Aya jejer, aya palaku, aya watek, aya latar, aya galur, sareng aya amanat. Nganalisis dongeng dumasar kana unsur intrinsik. Dina analisis dongeng, urang kedah nyayogikeun heula contoh teks dongeng Sundana. Di dieu nu baris ku urang analisis nyaeta dongeng anu judulna Kuya Ngagandong Imahna. Mangga urang aos heula sasarengannya. Kuya ngagandong imahna. Zaman baheula aya kuya imah-imah di sisi muara. Gawena ngahuma. Ngahuma teh indit isuk datang sore magrib. Hiji poe kuya keur di huma. Aya hujan gede barijeng anginan. Katangkalan rarungkad. Imah kuya oge kaapungkeun murag ka leuwih brus ti teuleum. Sakadang kuya sedih kacida. Isukana manehna nyieun deui anu leuwih keker supaya teu kabawa angin. Hiji poe manehna balik ti huma. Kuya teh masak pikeun dahar sore. Sabot masak, kuya kacai heula. Keur dicai, katingali haseup ngebul dina suhunan imahna. Ku kuya diburu, tapi imahna geus angus seuneuna gedena keranan. Kuya teh ceurik. Keur kitu jol bae monyet kolot. Monyet ngomong ka sakadang kuya. Tong ceurik sakadang kuya, nyieun deui imah mah. Anu mantak sakadang monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh. Bareto kabawa angin. Kudu kumaha akalna nya supaya imah awet? Ceuk sakadang kuya. Sakadang monyet ngajawab, gampang atuh, ngarah imah ulah cilaka mah dibawa bae, ulah ditinggalkeun. Pek nyieun deui anu alus tur kuat. Ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun. Pantona sakira asup sirah supaya gampang ngelolkeun sirah ka jero. Eta papatah teh ku kuya diturutkeun. Saanggeus-anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna. Monyet anu menaranana. Nah, ti harita mah imah sakadang kuya teh sok dibawa bae digagandong. Tah ayeuna urang nganalisis dongeng Kuya Ngagandong Imah dumasar kana unsur intrinsik. Sakumaha tadi nu tos dibahas, unsur intrinsik nu kahiji nyaeta tema. Tema benten sareng judul. Lamun ditaros
temana naon sanes kuya ngagandong imah eta mah judul. Tema mah inti tina kasaluruhan ieu teh naon. Tadi kan nyaritakeun asal muasalna kunaon kuya bet ngagagandong imah. Eta temana. Jadi asal muasalna kuya ngagandong imah. Terus anu kadua aya palaku. Palaku teh tokoh nu aya dina eta dongeng. Dina dongeng ieu nu miboga lalakon atawa nu jadi tokoh utama kira-kira saha? Dumasar kana judul ge entos kuya nya. Berarti tos katiten ku urang yen palaku utamana nyaeta kuya. Aya deui teh salian ti kuya? Aya. Nyaeta sakadang monyet. Di dinya aya kan monyet kolot ngomong ka sakadang kuya. Jadi di dieu aya 2 palaku. Nu katilu nyaeta watek atawa pasipatan. Pasipatan di dieu nyaeta pasipatan dina unggal palaku nu aya dina eta dongeng. Di dieu aya kuya jeung monyet kolot. Kumaha pasipatan kuya? Tiasa katingali dina kalimah gawena ngahuma. Ngahuma teh indit isuk datang sore magrib. Di dieu kagambar yen kuya dina gawena teu ningali kana waktu. Hartina kuya teh miboga pasipatan getol. Terus salian ti getol, kuya oge miboga pasipatan teu putus asa. Di mana anu ngagambarkeun yen kuya teu putus asa? Tah dina nalika imahna kabawa ku angin, kuya henteu putus asa. Manehna tuluy nyieun deui imah anu leuwih keuker. Di dinya kagambar oge yen pasipatan kuya teh teu putus asa. Teras kumaha pasipatan ti monyet kolot? Monyet kolot miboga pasipatan wijaksana. Wijaksana di dieu kagambar nalika sakadang kuya keur kasusahan kulantaran imahna kabeulem. Monyet mere saran supaya sakadang kuya entong ceurik tapi nyieun deui imah. Salian ti wijaksana, monyet kolot oge miboga pasipatan silih tulungan ka sasama. Di mana eta kagambarna? Tah nalika kuya rek nangkodkeun imahna ku sakadang monyet, manehna memener supaya merenah eta imah teh ditonggong sakadang kuya. Nu kaopat nyaeta latar. Latar kabagi jadi 3. Aya latar tempat, aya waktu, sareng aya suasana. Dumasar kana dongeng kuya ngagandong imahna, latar tempatna aya di mana? Aya kahiji di sisi muara. Terus nu kadua di huma. Terus nu katilu aya di imahna. Tah, di mana sih keterangan-keterangan eta teh? Aya dina paragraf kahiji, aya dina paragraf kadua, terus aya dina paragraf katilu. Terus kana latar waktu. Latar waktu teh wayah kumaha wae kajadian-kajadian nu aya dina eta dongeng. Di dieu dimimiti tos dijelaskeun nya, tos jelas pisan. Zaman baheula. Eta tiasa dilebetkeun waktuna zaman baheula. Tiasa oge ditingali dina lebet caritana aya teh nu mengacu kana keterangan waktu, bisa isuk, misalna bisa beurang, bisa oge peuting. Di dieu aya teh anu nunjukkeun waktu nu spesifik. Tah aya nya masakna pikeun dahar sore, tah sore berarti keterangan waktuna. Jadi keterangan waktu dina dongeng kuya ngagandong imah nyaeta zaman baheula jeung sore. Nu kalima
Galur. Galur nyaeta runtuyan jalan carita. Galur teh kabagi, aya galur maju atawa merele, aya galur mobok tengah, terus aya oge galur campuran. Dumasar kana dongeng ku yang ngagandung imahna, ieu dongeng miboga galur maju. Kulantaran mimiti diceritakeun yen kuya teh imahna di sisi muara. Terus imah kuya kabawa angin. Manehna nyieun deui. Saenggeus nyieun deui, imahna kahuruan. Nalika geus kahuruan, manehna neangan akal kumaha supaya imah teh teu kahuruan tur teu kabawa angin deui. Manehna diberi ide ku monyet kolot supaya imahna teu kahuruan jeung teu kabawa angin. Carana imahna dibawa ka mamana ku cara ditangkodkeun kana tonggongna. Tah ti saprak harita kuya ka mamana wae ge pasti ngagagandong imahna. Jadi galurna estuning maju, teu aya nu nyaritakeun kajadian anu katukang. Anu pamungkas nyaeta amanat. Amanat teh pesan moral anu tiasa ku urang candak dina eta dongeng. Dongeng ku yang ngagandong imah teh mere amanat ka urang sangkan miboga sifat siga kuya anu rajin jeung teu putus asa dina nyanghareupan masalahna. Oge mere amanat yen urang kudu boga sifat siga monyet, nyaeta boga sifat silih tulung atawa nulungan ka jalma anu keur kasusahan. Eta amanat anu tiasa ku urang dicandak dina eta dongeng. Kumaha rerencangan sadayana tiasa dipika paham? Mugia video nembe tiasa masihan pangaweruh ka urang sarerea dina mika paham nganalisis dongeng. Sakitu anu tiasa kusim kuring kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hurip Sunda.